Terkena penyakit bisul bu. Bisul dina apa? Bisul dina Dia naon? bu. Udah bujur. Barangkali gitu apa gitu resep supaya bisa cager lagi gitu apa? Kamana sana? Lain nyereukeun bisul sana. Muriang itu sami Ku antibiotik gerak, ku antibiotik. Hari muriangna ku ti iraha muriangna udah berapa hari? Ya muriang merindukan kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Kan ibu di sini selaku bidan kan? Bukan bidan. Ya setidaknya tahu gitu ya. Ya, konsultasi apa? Bu nggak bisa PK? Bisa. Konsultasi apa? Saya ini Ya, udah 4 hari iya apa? kena 4 hari apa? Empat hari apa? ngelek mulu ya dari tadi ya. Enggak nge-lag. Ya, Triple. ngelek itu Enggak, tuh nge-lag. Jadi mau konsultasi apa? ya sudah 3 hari ini 4 hari Ya, terkena penyakit bisul bu. bisul dina apa? Bisul dina Dia naon? bu. Udah bujur. Barangkali gitu apa gitu resep supaya bisa cager lagi gitu apa? Supaya bisa cager lagi itu adalah pakai salep anu bisa mengandung pengeringan nanah. Nya, tiasa ku. Tapi upami bisul mah kan eta mah diakibatkeun tina bulu anu kacabut biasa nama. Eta teh. Oh teh. Nya. Kan setidaknya lamun misalnya dina bujur teh aya buluan gen kan aya bulu-bulu halus. Oh gitu. Tapi anu abis sok dicabutan anu iya tapi tara bisul. Tara bisul. Bulu. Pokoknya Bulunya yang sok bisul mah tadi. diakibatkeun teh ku bakteri naonnya namanya teh streptococcus gitu eta we pokona mah. Ku Abis sok cabutan bulu. antibiotik saena ku antibiotik. Oh. Tapi udah biasa nanti diakibatkan tara mandi oge sih. Oh, itu ya. Mungkin itu sih salah satunya. Emang kamu tara mandi? Aku mandi, cuman kadang 2 poe sekali gitu. Oh, batusan atuh bakterina. Segera malah teuing calik itu teh. Penting calik. Sakumaha bisulna eta sabriji eta. Hah? Hiji we mau bakin hiji kayak nyeri kok loba. Terus eta calik kumaha eta? Iki patakan kieu ya hayo tuh. Ku sabulahnya. Heeh. Muriang tuh.
Moriang itu sebenarnya abi teh moriang itu betul mualef tadi nama ada itu kumade gitu nah. Mohon kamari ge seueur nu naroskeun ka mana cenah. Wow. Ka mana cenah. Lain nu nyeureurkeun bisul cenah. Moriang itu sami Ku antibiotik geura, ku antibiotik. Hari muriangna ku ti iraha muriangna udah berapa hari? Ya, moriang merindukan kasih sayang. Bari dipangcokelkeun bisulna. Wah, Ku kancing nanah tadi. Bisul mah sok aya mataannya. naon teh? Nya sok aya nu kudu dikaluarkeun. Ya. Bade ku jarum. Namun diparejelkeun gitu, aku masuk diparecel. Bade dipangperjelkeun. Bade. Sok buka sarungna. Di atas. Gua tuh Engke di urang dibucatkeun bisulna. oh, Ku jarum langsung ku jarum kecos. Ku jarum suntik. Dikeluarkeun nanana harus dikeluarkeun nanana eta teh lamun misalna nanana tos keluar mah da bakal cepet sembuh. berarti kudu nongeng gitunya. Oh ngewan teras. Tapi coba. Terus 4 hari eta teh ageng alit sageung kumaha aya sageung kieu. Botol mijon gua. Betul nih Jun. Alah sageung gitu. Sanes. Sageung kumaha. Iya mah biasa ini mah. Aku takutnya kalau sama ibu ya yang dibucatin bukan hanya bisul. Apa? No gitu. Dong naon. Apa ini ibu? Bu Bidan kan sambil bawa mendong gitu kan. Takutnya bucat gitu. Ya kan sekalian sama endongnya dibucatkeun atuh. Dan ini salah satunya kan penyakit bisul itu kebanyakan makan endong kan Bu ya. Iya, kebanyakan makan endong jadi bisul. Oh. Benar. Emang makannya sok endong terus ya. Itu. Jangan naon. Ah jangan naon ya memang. Cik sageung kumaha eta cik tiasa disepil tiasa. Ya orang ukurnya Nya sok. ada kia. Allah. Kira-kira bisul tapi gede tiasa ameng bisul teh. Ya, ayam mah jeung kumaha deui da kebutuhan hati nurani atuh. Iya, ketangler sekedahnya. Terus eta calik ku sabulahnya, ente cangkeul. Tadi anu lipu mah tadi anu dipilah tadi teh dipilah Nuhun. modal. Hah? Apa nah ini dia mah biasa ya dongkoknya ini dia mah dongkok. Ya, ada di itu mah duduk kursi. Abang wes duduk. Duduknya. Kalau wes duduk atau otomatisnya nu barang disampurkeun jeung cengkatnya nih. Lamun terus Tak aduh sini kumaha ieu mah kena kita apa ieu teh nyobaan lah kieu diuk. Aduh, nyeri diuk dah. Dongkok sieun peupeus da pasti lagi ieu. WC mahal. Dan teh peupeus kumaha kudu ngagantian. Aduh kumaha ieu. Tuh kumaha sih. kumaha? Kieu tadi nyanyi dia. Yang gigit. Nyanyi alah air kumaha teh ripuh Bodoh teuing. Ya Allah. Berarti 4 hari teras banyak kitu ari bobo eta mencakkeun mah meureun bobo cangkeul bobo. Berarti bobo
Berarti bobona teu tiasa ieu atunya. Teu tiasa nangkrak bangkang. Ya, jadi gitu abi teh. Ai mah dongko bisa tuh dongko mah geus antik dongko tuh dongko mah pan biasa we umumnya dongko kieu pan biasa lagi teh kieu. Ningang diuk atuh ai dek dongko pan sieun ieu. Wah, nyawa mahal pan masih Nya. gitu. Tapi atos nyobian meser salep teu acan. Encan. Sok atuh meser. Wah. Parah dong papa. Iya cerita papar hatunya. Aya salem dexamethasone, aya seueur da salepna namina Tuh cek papar hama obatna pakai akar jebug. akar jebu. Dicakarnya digebuk. Aduh, tuh lebih nyeri itu. Halo ya Allah karunya. Kudet Tapi itu samethasone. ada efek sampingnya gitu, ada efek sampingnya kalau misalkan ini kalau umpamanya kayak bisul kayak gini suka ada efek sampingnya kayak panas tiris gitu dan lain sebagainya. Pasti kan itu mah nanah tuh. Oh gitu, pantesan ini rada moyang seperti. Iya. Karena aya nana, jadi si nana nanti berkumpul tah jadinya diakibatkan tina bakteri naon. Teh Parha, terima kasih. Ini separah itu teh lah, tamaget. Oh, itu tipe bagus. Alas, ya ada namina juga istri. Iya teh parah. Oh, berarti Parha terus. Pami salap sekabies naon? Hah, salam sekabies. Ku salap dalapan ge cekap eta mah. Ai sekabies teh naon? Ieu sekabies teh virus ucing, astagfirullahalazim. Oh iya naon dengar teh. Sekabies mah virus tina hewan. Paparaha tur nuhun. Gitu, digegel gitu digegel ku beulitnya. Ya. Mun digegel ku abi. Beureum, Oh, tapakan ungu dina kulit teh. gitu. Baru Oh, karena apa? eta tuh muriang ayeuna muriang keneh. Iya, ini kan abi maksud iya we biasa kangen di TKBS tuh jadi masakan sakadapi pembahasan ada yang lagi. Salep teh aya snapcrot namina teh aya dexamethasone, aya gentamicin, seueur. Seueur. Cobian kuno dexamethasone. Jadi benarnya berarti itu. Tuh ini jadi tuh banyak pan tuh obat budug naon cenah tuh jadi loba tuh nu nanyakeun. Obat budug sami-sami wae dapan eta mah tuh aya tina bakteri-bakterian kan salep mah untuk membunuh bakteri agar si eta na teh teu ngamaman kulit-kulit jadi si bakteri na teh pamisa ditetelan salep teh mati. Jadi teu ngaageungan jantan cepat kering. Ini naon ini tramadol naon? Naon tramadol mah obat anti nyeri. Tramadol ampuh cenah tramadol nu ampuh ku naon tramadol? Tramadol mah eta mah obat anti nyeri eta mah. Anti nyeri. Nya biasa nama. Ngejauh tuh naon eta. Obat anu sok diboluskeun kana infusan tramadol mah. Oh. Biasana khusus buat pasien-pasien anu Oh ya teh osok mungkin sok diikeun nya. sok pemiaya pasien anu rada-rada ieu mah. Oh, iya. Teh eta mah tramadol mah kayaknya anti nyeri anu emang nyerina luar biasa. Ini obat kuat cenah tuh. Kuat naon? Buat menghadapi hidup ini. Duh, ibadah we eta mah kedah di Kita kuat cuma obat kuat cenah obat kuat tuh. Jadi sakadar tanyakeun tuh naon obat kuat. keterang obat kuat mah obat kuat mah obat kuat aya Naon? talap dalapan Ini
Dilag-lag. Biasa dioles, cuma dilag-lag gitu. Salap dalaman dia. Salap nanti di kedua ku sendoknya, ku sendok alit. Tinyuh ku cai hanet eut we. Insya Allah maut. Mana nya panas usul. Oh gitu. Jadi ya buat kalian yang mau tanya-tanya kepada Doktip ya, Dokter Cimot ya, silakan kalian langsung saja, bisa gratis tanpa dipungut biaya, hanya tap-tap layar saja di rumah Cimot ya. Tuh jadi boga ilmu teh pakai ya di rumahnya, jadi batur tiru apa jadi apa gitu. Jangan terang. Tuh. Kali ini mah, obat jerak, lebar. Dan alhamdulillah. Atas anggi salep teh acan. Sa, ini mah mau lihat salapan lah. Nah, mau kunaon. Ame tereh kering eta teh. Ame tereh kering. Ku salep 8 lah, tuh meh panas. 32 bisa berapa ya? Ay salap itu tehnya salap sekabimet kafungkur tilas budung bahula. Ay kene kan tau mau subuh. Atuh expirer natos habis eta mah. Kadaluarsa harus sudah dibuang terus beberapa tahun tuh jadinya yang kayaknya tertera tuh expirer-nya. So supaya lah tunggu mana-mana itu. Ya, expirer-nya tuh kayaknya. Ada obat romeheun cenah tuh naon obat romeheun. Kaeung teu terang obat romeheun mah ku batu we digasruk. Tapi kan iya abi kunaon ieu tah ieu nya tah ieu kunaon ieu. Kering eta teh jarang pakai kaos kaki eta teh. Jika jadi kulitnya jika kulitnya melepuh teh eta melepuh teh. Kunaonnya ieu bisa dileungit teh nu kieu nya. Biasa engke ogenan ieu. Hanes eta manis mata ikan, coba ningali ngajentul teh. Mana ngajentul teh? Mana jadi cia keusik di jalana. Nya sia eta mah harus diamputasi eta mah. Goblok amit anjing udah punya medali. Kumaha ieu dubaran dicatet? Tiasa. Eta mah juga karang eta mah kutil meureun kutil. Tapi teu nyeri kan? Kamana luar. Teu nyeri mah. Teu nyeri. Nya eta berarti tapi tos lama emang ujuk-ujuk atau ujuk-ujuk aya. Sami teh. Di lahir. Henteu ti anyar keneh lah. Iya ti ira. Kumaha ieu cara ieu? Kasaha ieu ka mana ieu dubaranna? Ningali cing kumaha cing ningali potok. Diangkat ke sukuna lu pamali itu ya kenapa? Itu teh ngajenil eta teh. Ngajenil kumaha obat-obatan kenaonnya? Duh kaeung eta mah teu terang. Tapi terjadi itu henteu ieu mah teu nyari. Ya berarti eta mah tidak eta mah sanes mata ikan aman mata ikan mah sanes kitu barudak. Kutil hanes kitu, kutil mah moal matak tumbuh dinu kitu. Oh gitu. Karang eta mah cenah. Nyaho ieu teh jiga aya keusik di jaro. Maknya. Heeh. Tapi nyeri henteu. Kadang-kadang sok nyeri, kadang henteu. Cobaan di kitu tah ku gunting kuku. Entos. Tapi anger. Berarti karang eta mah. Atawa getih hubungan. Nya hubungan. Ya, aku mau udahan dulu ya. Ya udah atuh sok kamu istirahat.